Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baheula teh di Baghdad aya hiji lalaki boga pamajikan, kemudian boga anak tilu. Eta lalaki teh usaha tapi ku Gusti Allah dikersakeun teu maju-maju. Manehanana kulimah kuli tetapi gajihna teh ieu teu nyukupan kana kahirupan keluargana. Usaha naon bae ternyata orenganan teu nyukupan nyana ngobrol jeung pamajikanana. Aduh ieu urang dibere susah amat Gusti. Cek pamajikanana heueuh nya deuleu batur mah geus hararebat kok urang susah amat. Tidinya terus kunyana dilakonan susah kadang isuk-isuk bisa dahar sore-sore mah itu. Kadang-kadang sore bisa dahar jang isukan mah teh susah anu luar biasa. Dilakonan hirup susah ke keluarga tersebut mang bulan-bulan bahkan aya tahun. Lain teu usaha tetapi Allah ngerasakeun susah. Lain teu kuli tapi Allah ngerasakeun susah. Hese lamun geus dikersakeun ku Gusti Allah susah. Nyana tengah penting ngadoa ka Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb abdi geus ngalaksanakeun hirup sabaraha taun susah luar biasa. Tatangga sekitarna maka deuluna jala lembar. Kemudian babaturan abdi ge lembar, abdi anak geus tilu, pamajikan ieu ngarasa susah sulit. Nyangakeun sadaya-daya Gusti, ulah dibere susah-susah teh Gusti. Dikabul dalam rangka ngadoa sapeting, dua peting, tilu peting, patuh datang ke 7 peting yang ngadoa Allah mere inten mutiara plak plak dua leungeun ka tuhu hiji leungeun ka enca hiji. Waduh caca deui pohara ya. Datang ka ibah seserian naon ka seserian ieu boga naon emang tah mutiara hiji. Nanti mana kan ngadoa ka Gusti Allah diijabah ku Gusti Allah. Pamajikanana langsung seserian deh. Berarti urang kuari mah ti mimiti isukan beureun urang lain di lemah susah deui ka. Geus pokona mah jual isukan, naon kahayang, imah, kendaraan dan lain sebagainya. Geus urang mah kuari geus nanti Allah muhun atuh. Langsung isukna dibawa ku pamajikanana ke pasar. Eueuh nu daekeun nebak ku mahal-mahal. Ieu mah inten mutiara teh buatan mana? Ditimbang teh sakitu poharana. Hese atuh ieu mah meulina. Tukang emas nu ieu geus teu kabeulian, tukang mutiara ieu teu kabeulian, tukang mutiara ieu teu kabeulian. Ayalah tukang mutiara nu hiji. Lamun dek dijual mah ulah hijian semplekeun bae cakna. Sebab mahal jasa ieu mah moal kaduitan. Bebeja deui nya ka salakina. Kakak seperti eta cenah tamu teh. Geus coba isuk bae jadi sore. Kunaon ai penting manehanana ngimpi kiamat. Barang ngimpi kiamat langsung ka sorga. Barang lalakon ka sorga aya 2 bangunan imah. Kan lamun urang nyaritakeun eta imah bagus tuh. Bagus biasa bae. Tapi lamun itu imah bagus tuh. Wah, tambah bagus, rada bagusan berarti. Lalu lamun imah nu itu, tambah budak bagus jasa. Berarti hebat kan? Pas ka awewe be. Wih, itu awewe geulis tuh. Geulis biasa bae. Tapi lamun itu tuh, itu mah mantap tuh geulis jasa tah mah. Nah, eta geulis jasa berarti. Lamun itu tuh Geus pohara geus berarti. Geus pohara tah mah geus aji pendi barang leuleuh ge kadingnya langsung ngaguling bega. Langsung kasurupan. Berarti kan gelis jasa. Iya makan di sorga. Ya Allah ya Rabb. Begitu datang ke sorga, dulu 2 bangunan sakitu hebatna. Nanya-nyana ka malaikat. Lihat aya teh naon? Woi istana. Menang teh kula kadinya. Menang sok. Dulu ai istana jang sae sebenarnya cak malaikat. Jang anjeun jeung keluarga anjeun. Jang saha? Jang anjeun
geus disadiakeun ku Gusti Allah. Ya Allah, coba-coba balik ke hareup ka jero. Pas datang ka jero kentengna dua. Ceknya malaikat, ieu bangunan sakieu hebat kok bocor. Masa sih di surga anu bocor kieu? Cek malaikat teh, bongan ente ngadoa ka Gusti Allah, dicokot dua kenteng dibuktikan mutiara. Lamun teh mah maneh tahan dina kasusahan henteu ngadoa atuh moal bocor. Tah ieu teh dicokot tina kenteng dibuktikan mutiara. Terserah eta tah mah. Lamun deuk ditabali balikeun teh mutiara. Lamun teh mah ente dijual teh mutiara pake sesenangan di dunia atuh ente ka surga bocor. Hudang mana? Cak jalan teh aing boga istana namanya di surga bocor. Emang di talaga mah heuh bae balocor. Aja di surga kujana di duluan. Batakna tina inten yakut, masyaallah. Jendela-jendelana jeung lawangna tina emas, nu lain emas model di dunia. Ya Allah ya Rabbi. Terus sekitar rakunyana di deulehan ieu mah pohara amat bangunan je eueuh di dunia mal aya teh ieu bangunan surga. Nyada bebeja ka pamajikanana neng kakak tadi ngimpi naon kan ngimpi kiamat aju ka surga di surga geus disadiakeun imah urang aduh hese nyaritakeunana ngan bocor neng masa bocor di surga mah eta kan tega eueuh dua ku kakak ditanyakeun ka malaikat kok eta bisa bocor gitu gara-gara kakak ngadoa ka Gusti dicokotlah dua kenteng dibuktikan mutiara tah nuku neng dijual teh eta teh kenteng surga nu dibodi ku Gusti Allah jadi mutiara terserah ka neng tah lamun teh mah atuh deuk dijual bae pake sesenangan urang nyen imah kendaraan jeung dahar segala rupa meureun ke urang di surga boga istana bocor lamun teh mah atuh deuk dibalikeun deui ti urang tahan moal kebal di dunia ieu jangan sugih pae nu susah makomo aduh dari gua tah neng ceknya nanti kena ikos gitu cara malah mending balikeun deui ka ditu ka kajian urang jeung moal kebal hirup di alam dunia urang kuari umur teh meureunana geus aya 35 lamun datang ka 70 30 lah tahan kula malah kajian asal di surga bae masyaallah eta lamun urang boga pamajikan diajak musyawarah kasusahan hajeun mah iya karim surga dunia kan itu pan lain kitu pamajikan urang Cikupa mah Cikupa mah lain kitu ka tadi bangunna teh usaha-usaha ngojek ka ngojek di Pantaka mah tuh bisa ngojek jabakan ngaji emangna seubeuh makan ngaji wah di pamajikan Cikupa blon ya barang di deuleu KTP na urang talaga aja beres lah ieu mah awewe di Baghdad akhirna kumaha cek pamajikan anaka tahan kasusah ulama asal di surga bikin deui kakak doa deui ka Gusti Allah doa deui ya Allah ya Rabb abdi bere umpian ku Gusti daripada ke abdi ka surga haju kurang sempurna bangunan nyanggakeun sadaya-daya cokot deui Gusti harita kene dicokot teh bebeja ka pamajikan geus urang mah mending hirup susah di alam dunia tapi tentrem ibadah ka Gusti Allah jan sugih paeh nu gagah paeh raja paeh RT paeh komo urang geus urang nyanggakeun urang ibadah bae ka Gusti Allah nemah jasa tah pamajikan resep tah urang boga pamajikan kos kitu tah nanya ka salakina Kak bangun capeun amat teh mana usaha lah kajian aya ge moal kadahar geus usaha ulah terlalu hanteman-teman teuing asal aya dangdar bae ka urang ada ibadah ka Gusti Allah tiis perasaan hati perasaan tiis kena dagan hati salakina ge bener oh aing geus salah milih ya geus ya eta si mana usaha bangun kesangan gitu aja untung wallahu alam untung teu nama itu bener ka usahana ai can untung lah balik atuh ye ai ka dieu kudu mawa duit tinggal salakina bae hak isi pamajikan jelema teh jurig sih talaga tapi lain talaga dieu talaga seberang ka ditu nah iyalah
para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nu sugih, nu gagah, pejabat, abri, TNI, kiai, ustaz, santri, masyarakat, lalaki, awewe, artis, masyarakat biasa, ujung-ujung nama maut. Perhitungkan ku urang, diri urang ketika maut geus puguh kiai mah maut, loba amal, maca Quran, sholawat, zikir. Geus puguh ustad mah paeh teh maca Quran, sholawat, zikir. Sholat geus puguh santri mah maut ketika abuya anakna maut di bejaan careurik pan ka bebihan putra maut udah tabrakan oh salah kok tenangan amat jih atuh anak aing mah paeh geus talar Quran ai sia cak nu ceurik teh heueuh oge nya atuh jih atuh santri mah keur ngaji sholat ustad gitu keneh polisi tah jeung abri nu kudu mikir ge ya mun pae aing kumaha ye nah geus kalona polisi pedagang ngabohong bae tolol ye teu pikir tah kiai ge anu teu bener mah ngiaina bolak-balik ke pendopo bae ieu sarua siksaeun Allah jih pikir ku urang ketika orang maut kiai geus puguh maca Quran sholawat santri ustazah itu keneh anu ngaladen ka salaki geus boga bekal dagang anu jujur jelas geus boga bekal anu ieu kabeuleuh syahid geus teu kudu dipermasalahkeun deui beak dosana ku kabeuleuh bae sing yakin jeung sing percaya perang tepel selesai dosa geus teu dideuleuh ku Gusti Allah lantaran naon luhur ngaluhurkeun agama Allah selesai kiai anu beneran kiaina isuk ngaji sore geus sanajan gede dosana teu dideuleuh ku Gusti Allah deuleuh perjuangan ai sieun pae perjuangan naon dagang karung ngabohong bae meuli anu asli dioplos nah ieu geura da kumaha deui salat inget ka karung bae ayo da kumaha hajo ayo nah bawain ka kuburan ya lamun kukula jeung kurang teu didoakeun mah wallahu a'lam bishawab ngan tetep da urang doakeun mudah-mudahan nyana panjang umur atuh didoakeun gitu ge we pendek bae nah ieu mah keur carita teu saha renungkeun ku urang ulah wakana mun aing isuk paeh sakitu ge mun aing isuk paeh nu gabaturan aing saha anak di luhur pamajikan di luhur anak di luhur salaki di luhur amal urang sebuah renungan urang dibere sugih syukuri kasugihan urang dibere susah nemah ku kasusahan kabeh menang pamere Allah mun tadi dongeng jelema susah kajeun tahan susah bakal ka akhirat sebab karena Kangjeng Nabi lalampahan ka sorga begitu datang ka sorga Masya Allah ajib cik Kangjeng Nabi anna aktsara ahliha fuqara'u sanyana pangloba-loba ada penduduk surga jelema-jelema nu sararusah palakir sebab naon deuk dihisab naon hisabeuna anak kok santri misalnya ayeuna dihisab teh ditanya santri naon boga sia itu bogana naon gitu sugan sendal ge cepit sebelah lain naon kula mah teu bogana samping ge IG menang pamere cek kana teh oh siapa teu bogana naon kula kadang-kadang kula mah dahar ge milu ka babaturan kula milu ka kula pamilu-milu bae aya biasa eueuh makrak batur los ayo ustaz mah naon mah buah kiai di orang ku kula oh masalah hisabeun santri mah oh cek malaikat langsung surga hisabeun nek naon dihisab atuh santri gawe nangan ngaji salat harta teu bogana barang si ieu bae nang di mana sia ta mobil truk nu beureum hayu sia aya eta kijang LGX nang di mana sia bener henteu transaksina sia aya malaikat rantai seperti eta seperti